mang di Badrung. Euy, saya teh budak gawe asa karek nempo. Oh eta, aman teh nya eta saha? Teu mata tanyakeun oge. Eta. Nyawa eta da. Nya nyaho eta nuhiji lurah si Badul, nuhiji deui si urang. Ngaku-ngaku mana eta adi mana bari Oh, lagi bari. mana tiraha boga digelis kitu Sep. Loba. Padahal pan bawaturan si Arab di mana? Mau apa lah tuh udah si Neng mah di kota yang mana dia ayeuna mah? Mang di Badrung mah. Nu ieu nu teu make tiung. Aya teh make cinung saha? Ah, mangga urang kaya nu urang we mah kenal lah. Yuk. Ayo sugan jodoh jeung kuring. Kan heula lah eta lalai. Sanar pas ieu euy. Aduh, juga cakang kita pandangan pertama euy. Aduh, akhirnya Kakang cinta deui euy. Jadi Kakang bisa jatuh cinta. Nyanyinya atuh. Heureuy Kang. Tapi urang era euy. Kemarin boga ka Bogor. Ah, baik urang diantar kali itu juga itu pokok. Tahap. Euy urang bagi era urang. Wah, ini urang. Neng ngejul naon? Hai Neneng. Ngejul naon, Neng? Tenuju naon cuma ngobrol-ngobrol aja. Oh, muhun atuh. Hayang kenal atuh sareng Neng sareng rencanana. Ya sok kenalin abdi aing. Dia rencana aing. Maaf bukan ngeprim. Pokoknya atuh kenalin Kakang, Asep sareng Ujang. Mohon salam kenal ya. Ya. Bimbingan ayah kadarari ya. Ayah naon dia kadarari ya. Saya Amik nih. Ya ayah atuh Kang da kemana-mana ini mah tes di sawah. Ari si bapak ka mana mi? Ya kan aing baranda mah sok gitu kan. Lo bohong nih. Rada lu ya. Berarti daran kadari ya. Bere amang. Besok atuh kalalebat tong dilalu sok kami badan yang heula. Teuing tadi belum. Mau hayang mesari roti. Kalau ka Jadi kadi tarik modusnya kasih neneng. Muhun yang kenalan. Oh, sok atuh kadewe nuna galak. Tong sieun tuh. Memang kenyataan gitu. Jang Badrung, kamu sakian hal. Gula atuh karena warung. Halim nih ah. Ye atuh. Wios mi, ku neneng we. Neneng mah terang warungnya di mana? Bios mi sareng Kakang diantar ke warungna. Oh ya, sok atuh. Mohon ami. Ya, masak saparapannya gulana. Coba nyedakeun geus atuh kabongkan 10. Yuk, siap. Neneng itu orang mana? Neneng mah orang desa sebelah. Nah, sekarang datang. Ngadain neneng mah di Jakarta wae sarasnya aing. Oh, Islamnya di kota teh. Atus saya tuh tahun. Perasaan kan neneng pas neneng bayar ke rumah Kakang. Neneng terus dari Bogor. Naon didinya hayang jadi kabogoh budak kuring. Terus boga naon didinya hayang jadi kabogoh budak kuring. Coba aya digandeng neneng mama kenanya ke budak ieu. Aji teh gaduna naon mung bade ngusahkeun we kanggo neneng. Naon jelema kieu si neneng mah geus dijodohkeun jeung jelema nu beunghar. Hayu neneng. Mama dipika kituna ka si Kakang teh, padahal si Kakang ku salah naon. Gandeng neneng. Neneng geus dijodohkeun jeung budak babaturan mama. Nya da mah geus lain zamanna. Neneng geus bisa neneng sorangan. Ieu demi masa depan neneng. Sok lamun neneng teh ngadenge omongan kolot dagi, utuh jadi batu. Nya mah. Assalamualaikum Mami. Iya gula teh. Waalaikumsalam. Nuhun ya Kang. Nyai si neneng ka mana? Nya Beli di pantai. payun tadi teh. Oh iya sok atuh cari gula. Abi balik kapokeun ya sok. Ngalobanya. Ulah kan udah salah di kitu. Asal nama tadi keringet mah mending somea aja ini mending buru gitu. Karek ngadegetan geus teu meunang restu euy urang. Nya nah atuh betul nang restu kumaha caritana. Dia pas rek ka warung ngalain dunga si neneng mah rek dijodohkeun. Lu beli wae kitu atuh. Geus keun we lah urang balik emang geus sore. Heuh aya teh mikirin musim hujan. Mulai wae nya. Ya tuh pada jalanannya. Nya Kang, dulu nuhun nya abi mulai heula beda Siap. Kang. Kayak diwartoskeun ya. Siap.
Terus di mana kan? Kayak kieu tarik balik. Terus bumi badrul pak. Oh, nya atuh. Kunaon atuh sun nya asa saredik itu. Sedih kumaha tuh mah asa biasa wae da. Sok nyarios ka mama. Jadi kieu pak, jadi kieu mah kakang teh tadi teh sareng awewe ka warung teh. Terus tiba-tiba yang mamahna nyarios sana si awewe teh bari dijodohkeun. Sareudi kakang teh mah. Ah, entos Kang tong dipikiran teuing. Mending enjing ngiring sareng mama yuk ka bumi rencangan mama. Nya hayu atuh mah. Kang, geura gugah su, geura iba, kurang kaditut teh ya. Sok iba kelak yang muntos iba, tuang jutos harasak. Hayu Kang, orang angkat tos ya. Yuk, isi tos diantosan. Bau kan? Assalamualaikum. Ulah goblok. Neng, Waalaikumsalam. Bu, yuk. temanmu udah datang. Oh ya udah masuk dulu. Duduk dulu. Nuhun Pak Jis. Sama-sama. Aduh, puntennya. Jadi grogi. Bu, temanmu udah datang. Yo. Cek, suami di dia. Nuhun. Mana cuy budak kemarin dijodohkeun teh? Iya, budak. Oh iya. Neng, Neng, susu sini Neng. Ih, si Neng nak mana? Susulan lo Bapak? Ngomong apa tuh, Bu? Bohong. Itu susulin dulu si Neng. Yo wes. Kang mah? Kang? Salam dulu. Ya, geus kenal kieu mah ceuk hari kawinkeun we. Aduh, aja sia hampura kuring. Ya hampura pada naon ceuk? Pas eta teh si neneng si kakang teh dideuketan nya budak eceuk mah bae we bobogohan ge. Ya nya teu naon atuh ceuk padahal mah. Hampura kakang ibu. Bios tenan Bu. Sok aya nama kakang bari jeung si neneng ge ku ibu mah direstuan pisan. Emang neneng nu hoyongan ka kakang Bu. Neneng, tuh cik si kakang hoyong, ari ka si kakang? Ya hoyong atuh mah. Alhamdulillah atuh ceuk ari barudak haroyongeun mah. Jadi atuh urang di bebesanan teh. Yo wes, kita mangan dulu. Nya hayu ceuk urang taruang heula ka dapur. Neneng kakang bade tumaros. Tumaros naon, Kang? Apa neneng teh tos gaduh ka Bogor lian, tapi nahan nampi perjodohan ieu. Saur-sahan neng gaduh ka Bogor ari Kakang? Ari nu basa eta saha neng? Oh, eta mah rencangan neneng nuju anggung ka dieu. Sugan teh ka Bogor neneng boro nama kakang teh geus patah hati. Tos ayeuna mah kan neneng tos nyuri Kakang.